Ku bismillah diawali, pengobat rasa di hati, kadorong rasa kenyeri, syair iya diawali. Memang fitrahna wanita, segala hal make rasa, sekali hati mencinta, panceg moal berpalingna. Ngan hanjakala lakonan, abdi anu kanyerian, mi cinta kahiji ihwan, ngan teu pernah dihargaan. Awal kisah perkenalan, jadi hasil perasaan, bager oge perhatian, nu ngadamel abdi nyaman. Lamina terus kontekan, saling mereka bahagiaan, anjeunna sok mamatahan, teu hilap sok nyemangatan. Santun dina perkataan, wajah yang sangat rupawan, bikin abdi tambah nyaman, anjeun tipe abdi pisan. Mangsana di hiji wengi, ningal status kontak abdi, anjeun ngupload foto istri, nu geulis kawanti-wanti. Abdi teu geuna emutan, saha eta geulis pisan, ditaroskeun teh geuningan, calonna in anu idaman. Tidinya ngadadak eureun, cetan ge teu dituluykeun, hate asa kawaaskeun, abdi tos diperbodohkeun. Naon atuh nu kamari, perhatian nu ka abdi, naon atuh nu kamari, digaresep ka sim abdi. Lain abdi kageeran, ente bisa dibohongan, da awewe bisa nyaman, kalalaki perhatian. Nu awalna ge teu suka, bisa jadi sangat cinta, ku cara terus bicara, sampai titik teu nyamana. Komo abdi nu tos suka, nu tos resep ti awalna, teu nyangka kieu jadina, anjeun sanes jeung kaula. Pernah ieu anjeun ngemut, perasaan perempuan, dikieukeun teh teu tahan, sakur bisa nyengcerikan. Andai istri bisa ngaku, ti heula ngaku I love you, meureun aya nu ditunggu, harapan minta menyatu. Ngan abdi ageung kasieun, mendingan cicing ngabatin, peribari perihatin, akhir cinta nu terjalin. Hapunten abdi duh amang,
rasa nyeri teu kabandang, mulai ti ayeuna pisan abdi moal rek ngontekan, terlalu sakit menahan rasa nu teu dihargaan, apal anjeun pasti terang, abdi resep anjeun pisan. Syair di alap wekasan, harap amang mendengarkan, istri nu pernah mencinta diantepkan ku salira.